Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mitra kaum dangu, para wargi mancomania, para mancowar salam dunya, kumaha daramang sadayana. Alhamdulillah upami daramang manya bugi-bugi wae sadayana dipaparinan kesehatan lahirna sinareng batina, dijembarkeun manahna digampilkeun rizkina sarta ditebihkeun dina sagala rupi mara bahaya. Pamirsa sadayana nyuhunkeun pidoana kangge sinini bojo aki hiji-hijina anu nuju teu damang ayeuna teh pamirsa, mugi-mugi wae mantena di enggal disehatkeun nya, enggal jag-jag deui, waringkas deui sapertos biasana. Hatur nuhun ka sadayanan parantos kintun doa atanapi ngarojong ku doa ti katebihannya. Mugi-mugi doa urang sadaya dijabah ke Allah Ta'ala, amin. Sini teh namina eus Gustianingsih binti Haji Eme. Hatur nuhun. Pamirsa, urang neraskeun hanca anu katundanya nyaeta dina lalakon Iblis Basisir Kaler anu dina dinten ieu teh nincak bagian 12. Bagian anu panungtung dina lalakon Iblis Basisir Kaler. Kanggen nembean manco nembean bisa ngedangkeun mangga ulah asa-asa kantun subscribe wae nya ditoel palebat tombol loncengna supados aya notifikasi pamiakin raskeun hanca dongeng. Hatur nuhun ka sadayana parantos subscribe, like, komen, oge nge-share dongeng-dongeng akinya boh ka grup WA, grup Instagram, Facebook, sareng anu sanes-sanesna deui. Hatur nuhun. Mangga urang keur ieu deui urang amparkeun deui samakna para samakna sor awugna mangga kaparayun sadayana prung Sreng dua keling wajah teh diadukeun ku Raksapati matak nyeri kana ceuli Wira karasana. Wira ngalirkeun tenaga cerona leungeun anu nyeklan rancatan ka temponga geter. Gajleng Iblis Basisir Kaler ngagajleng maju bari dua kelingna ngabeset ngarah kana beuheung jeung hulu angen Jawara Gunung Salak. Wira tama rikat mundur salengka tuluy ngajorelat ka sisieun musuhna. Satuluyna Wira teh ngaheumbatkeun rancatana rek ngagebug kana punduk Raksapati. Raksapati masih rancing geus bari ngadongkokeun badanna pikeun nyingkahan panarajangna lawan. Manehna ngabobadkeun keling di leungeun katuhuna ngarah kana pingpingna Wira. Hiuk wut plos sewuk. Tapi Wira masih sempat luncat pikeun nyingkahan panarajang nu jadi musuh. Bari sakaligus manehna najongkeun suku katuhuna ngarah kana sirahna Raksapati. Orok kaya si Jawara kolot di golongan hideung teh masih bisa ngalabuhkeun dirina ngagerentel pikeun nyelametkeun sirahna. Sawaktu Wira nincak taneuh, Raksapati gancang ngagerelengkeun awakna ka arah Wira bari dua kelingna dibebadkeun bareng ngarah kana cangkengna Jawara Gunung Salak. Wira anu ngarasakeun aya sambaran angin tiis tina pakarang musuh gentak ngarahkeun rancatanana ka tukang pikeun naki serangan musuh. Hiuk seuk trang seuk suku kenca Wira meta ngadius ti handap ngarah kana dada Raksapati. Geduk tajongan Wira ngancap pisan nanggal kana dada Raksapati. Raksapati ngacungkel rubuh ka tukang. Wira rikat muterkeun badana bari langsung ngaheumbatkeun rancatanana. Dina gerakan Dewa Popolah ngarecah daging hiuk sukrang rancatan awi koneng teh ditahan kedua keling Raksapati anu diangkat ka luhur.
hiuk jedak celeng kalayang gedebut wira awakna macleng sababi tajong tarik ku suku cebragna iblis basisir kaler. Sanajan dadana karasa nyeri jeung eungap tapi gancang wira ngacengkelek hudang bari ngalirkeun hawa murnina. Seterusna wira ngolebat deui bae narajang ngagunakeun jurus-jurus andalanana. Sakali ieu mah sigana bae wira teh bener-bener manggihan lawan anu tangguh kacida. Sanajan gerakan wira leuwih gesit leuwih gancang dibandingkeun jeung musuhna, tapi musuhna mibanda kakuatan awak anu hebat. Sanajan mangkali-kali kebenangan ku tenggelan atawa tajongan Wiratama, tapi iblis basisir kaler teh teu regrog-regrog, awakna weduk kuat ditenggel. Wira terus murudu ngabudalkeun sakabeh jurusna kitu deui musuhna. Teu karasa nu tarung teh nyaeta tarungna Wira ngalawan Raksapati geus liwat di 100 jurusna. Wanci beurang harita geus kaganti ku peuting, para tokoh anu lalajo nyareungeut obor. Kayaan tetap jadi caang mabra ku puluhan obor anu dicarakan ku para tokoh jeung jawara anu ngurilingan kalangan tarung jeung katambahan ku cahaya bulan. Wiratama harita geus bisa ngahanca awak musuhna ku rancatanan, tapi musuh tetap bisa hudang deui sarta kalah tambah buringas. Beki lila gerakan Wira teh beki ngendoran, ieu teh disababkeun Wira beki leuseuh. Tanagana beki lila beki kakuras, sedangkan Raksapati kawas anu boga tanaga cadangan. Manehna beki lila beki galak jeung beki ngabahayakeun. Harita Wira ngakiwar kakatuhu sabab musuhna narajang di belah kenca, tapi Raksapati muihkeun badana sarta bari malik teh manehna ngabesetkeun kelingna ngarah kana beheung Wira. Wira gancang mundur salengkah hiuk plos sabetan keling poos. Tapi na keling hijina ngababad di handap ngarah pisan kana beteung Wiratama. Wira ngarempotkeun beteungna tapi gerakanna leuir teuing, keling masih bisa ngabeset kana kulit beteungna. Hiuk bret, aduh, keling Raksapati natuan beteungna Wira. Sanajan tatuna teu pati jero tapi tetep bae getih mah ngaburial kaluar masihan baju Wira anu soe. Karasana perih oge panas, Wira satekah polah males ngababadkeun rancatana kana handapeun kelek lawanna. Raksapati teu ngejat hiuk cekuk, rancatan ngahancap pisan awakna Raksapati. Awakna Raksapati teh ukur ngagigeg, manehna gancang ngulinkeun kelingna hiuk bret. Auh, dada Wira ayeuna manu kabenangan kabeset ku keling tatuna manjang tigigir ngagurat. Sanajan teu pati jero tapi tetep bae ngucurkeun getih sarta nyeri jeung panas karasana. Wira rek ngejat ka tukang pikeun narik napas heula, tapi tajongan Raksapati kaburu datang ngajebrod pisan kana hulu angeunna. Hiu jebrod, celeng kalayang bredak gedebut. Wira awakna macang tuluy ngagedebut labuh sanggeusna tonggongna ngabentur heula kana hiji batang tangkal kai. Wira ngutahkeun getih lalambaran beungeutna pias kawas mayit. Halimun ipis anu warna bodas semu perak teh sok mancar ngalimpudan badana ngadadak leungit kulantaran tatu-tatu nu karandapan ku Wiratama. Nyiusnia gancang lumpat muruka Wira anu harita keur satekah pola hayang diuk. Rasa amek jeung timburu dina hatena Nyiusnia ngadadak leungit.
Manehna ngagabrug nangkep lalaki nu dipika cintana bari jeung beungeut baseuh ku Cipanon Yusniah ngusapan sirah Wira. Jawara gunung sayak dina wangsi anjeun geus rek sakarat, anjeun hayang nyalindung di balik handeutna awak awewe. Cek Iblis pasisir kaler bari ngacigrah leumpang ngadeukeutan ka Wiratama, dua kelingna geus disimpen deui dina cangkengna. Iblis pasisir kaler geus yakin lamun musuhna geus moal sanggup ngalawan dirina. Nyai, gancang jauh, akang kudu nepatan janji heula pikeun tarung jeung manehna tepi ka salah saurang di antara kami teh. Aya anu tiwas, cek Wira ka Nyi Yusnia. Henteu Kang, Nyai teu paduli kana omongan atawa anggapan para tokoh anu nyaksian. Nyai bakal tetep digigirkeun akang. Nyai siap bebarengan tiwas jeung akang. Walau Nyi Yusnia. Geuleuh hiji manjangan bika ngora. Coba nyingsieunan maung pikeun amengan pasanganana. Cek Raksapati panonna ngulincar nedeup ka para tokoh anu hadir. Tuluy mencrong ka Nyi Yusnia. Nyi Yusnia langsung bae seret manehna ngalugas pedangna. Kolebat sebuk Nyi Yusnia maju bari ngaheumbatkeun pedang hideungna ngarah kana sirahna Raksapati. Raksapati seringoan ningali panarajangna Nyi Yusnia, manehna gentak ngareundeuk sawaktu pedang hideung ngolebat di salureun sirahna. Leungeunna langsung ngajamret ke arah dada Nyi Yusnia. Nyi Yusnia embung lamun dadana dijamah ku si aki-aki iblis. Manehna gancang ngakilak sarta langsung ngirimkeun tajongan kilatna hiup bledag. Lainna iblis basisir kaler anu ngowowong bari ngajungkar rubuh, tapi nakalaka Nyi Yusnia anu kadorong awakna mundur aya kana dua tumbakna. Sukuna karasa panas jeung linu. Tajonganna teh karasana kawas ngahanca gundukan batu anu panas sarta teuas kacida. Sameme Nyi Yusnia bisa meneran kuda-kudana, dua leungeunna Raksapati harita geus datang rek kacamret dada jeung tonggongna Nyi Yusnia. Nyi Yusnia ngagiwar ka kenca tapi manehna ngaranjug sabab geningan leungeunna iblis basisir kaler teh. Terus nuturkeun nu akhirna mah bret. Nyi Yusnia gancang nungkup dadana ku dua leungeun. Sabab baju di palebah dadana soeh ngabuka rubak dicamret ku leungeunna Raksapati, kitu oge bagian tonggongna. Kulit mulus anu bodas teh katembong jelas ku sakabeh jalma nu aya di eta patempatan. Jawara gunung sayak. Sameme anjeun modar kaula bakal meneh heula hiburan pikeun anjeun. Cek Raksapati bari ngalengkah leumpang ngagegag nyampurkeun ka Nyi Yusnia bari panonna puringas pinuh ku nafsu. Lepaskeun manehna. Hayu urang tarung tepi ka 1000 jurus. Iblis basisir kaler. Wira ngagero, manehna maksakeun hudang bari nyakelan kana batang tangkal kai, tapi awakna rubuh deui. Getih ngucur leuwih loba tina bahamna. Sababaraha kali Wira teh nyoba nangtung, tapi sukuna karasa leuleus taya tanagaan. Bret, kadenge deui sora baju anu soeh. Nyi Yusnia ngejerit tarik sabab kiwari dirina geus satengah bulucun, satengah taranjang. Dua leungeunna tetep nungkup dadana sedengkeun beuteung cangkeng tak-tak jeung tonggong mah geus buligir teu katutupan kain salembar ge. Bangsat. Podaran we kuring teh ulah nyiksa manehna iblis. Gorowok Wira bari jeung
perasaan hatena gumuruh nyaksian katunggaraan anu leuwih ti maut ditarima ku Wanoja anu dipika cintana eta. Iya minangka hukuman bikin anjeun nu geus nandasa murid-murid kaula. Tembal iblis rangkap jiwa. Durjana kaleuwih anjeun teh iblis hiat. Saurang tokoh ti golongan bodas nyabut pedangna tuluy ngagajleng narajang karah iblis basisir kaler. Dituturkeun ku tilu urang tokoh sejena, iblis basisir kaler ngagerem amek manehna ngagentakeun dua leungeunna ke arah opat tokoh anu keur ngagajleng ka arahna. Parasat jeger. Dua sinar beureum ajian dampal eta seuneu ngabarasat mapag opat tokoh anu keur ngajleng maju. Opatanana langsung mental racleng ka tukang tuluy ting gedebut labuh bari jeung geus teu nyawaan. Dina kaayaan awakna tutung ngelunkeun haseup. Ayo, daya deui anu rek sajarah kojor, maju hayo. Cek Raksapati beri panonna ngulincar ka para tokoh-tokoh golongan bodas. Tokoh-tokoh golongan bodas kabeh ngarasa gentar. Hiji-hiji marundur ngajauhan. Sedengkeun Raksapati ngalengkah deui ngadeukeutan ka Nyi Usniah. Tokoh-tokoh ti golongan hideung mah kabeh panonna ting polotot. Bari sareuseuria nempokeun pemandangan endah awak saurang Wanoja anu keur sumedeng mangkak mekar. Nyi Usniah undur-unduran bari cipanonna terus ngucur masihan pipina. Ngajauh. Ulah ngajauh. Raksapati kalah ngagajleng beuki nafsu nubruk Nyi Usniah sarta rek nyoehkeun pakaian handapna si Wanoja. Tapi ngadadak langit nu bengras ku cahaya bulan teh jadi poek. Blek. Angin nyeor tarik ngagelebug niup mawa hawa anu kacida tiisna. Obor-obor tingkali ces katiup angin tuluy pareum. Kayaan jadi poek. Wira harita keur satengah polah nyobaan ngaluarkeun sesa tanaga inti saepi. Sirahna tanggah neuteup ka arah bulan anu harita ngadadak poek. Gebeg wira ngagebeg reuas panonna molotot sabab teu pupuguh. Manehna ngarasakeun aya tanaga rohaka anu rongkah kacida. Ngadadak norobos asup ka jero badanna. Urat-uratna ngadadak rarantang ting taronjol tanaga dahsyat eta terus ngagolak gumuruh satengah hiji jeung puseur tina tanaga saktina. Awakna Wira terus ngagedean kawas balon anu ditiup. Wira buncelik hatena ngarasa paur ti korona kawas anu dipenat ku hiji kakuatan anu rohaka. Hah! Wira ngagentak tarik. Balukarna bener-bener hebat pisan. Gentakan tanaga rohaka anu kaluar tina bahamna Wira tama. Nyababkeun ulasan tokoh hideung nu mibanda ilmu handap anu aya di barisan hareupeun Wira racleng tuluy ting gedebut tiwas. Welasan sejena anu mibanda tanaga jero anu lumayan kadorong mundur bari beungeutna parias maranehna teh nyangka lamun Jawara Gunung Salak bisa ngalakukeun eta. Iblis basisir kaler anu keur ngagukunyeng Nyi Usniah ngalepaskeun si Wanoja manehna malik tuluy tanggah nitenan kayaan di langit anu ngadadak poek. Geuning samagaha bulan ieu teh gedendeng Raksapati. Raksapati neuteup ka arah Wira manehna ngagebeg reuas sabab Wira harita katempo geus nangtung sarta awakna jadi ngagedean. Beungeutna pikasieun sabab urat-urat dina beungeutna rarantang kabeh ting taronjol kawas anu rek paregat jeung pararecah. Panonna Wira beureum sabeureum saga minangka tokoh sakti anu geus jero pangalamanana. Raksapati paham naon anu geus kajadian sabenerna nu karandapan ku Jawara Gunung Salak. Munculna samagaha bulan nyieun si Jajaka bisa hudang inti kekuatan alam nu aya dina samagaha bulan geus ngaraksuk kana jero awakna. Inti kekuatan alam tadi anu nyababkeun tanaga sakti inti saepina Wiratama jadi ngalipet ganda malah maleuwih tina takeranana. Hate Wira sabenerna mah beuki ngarasa sieun sabab ngarasakeun sakabeh anggota badanna gerak ku sorangan, sukuna karasa hampang kawas teu napak kana taneuh.
Wira can sadar lamun dirina teh karasukan ku tanaga alam samagahu bulan. Panon Wira anu ngampur berem netep karah iblis basisir kaler. Amarahna ngagolak sawaktu nempo musuhna eta. Teu sadar Wira ngadorongkeun dua leungeunna. Kayaan lengkop biru teh ngadadak ingeung kawas diamuk ku lini badag sawaktu Wira ngadorongkeun dua dampal leungeunna. Duar! Taneuh muncrat ka luhur ninggalkeun lomang badag anu cukup pikeun nguburkeun jalma salemur dina tempat urut nangtungna iblis basisir kaler. Egan, cegrak sapati anu harita salamat sabab masih sempat ngagajleng nyelamatkeun dirina ka belah kenca. Ningali akibat tina tenggelan jauhna jawara gunung Salak, kawanina mimiti leeh. Manehna apa lamun dirina moal bisa pikeun ngimbangan kekuatan tanaga Wira dina kayan waktu harita. Wira ngegentak nyentak ke arah Raksapati. Raksapati ngagejeng deui bari nyabut dua keling wajana. Sreng manehna ngadukeun pakarangna pikeun ngabuyarkeun pangaruh sora sentakan Wiratama anu matak nyeri kana ceuli. Tapi usahana taya gunana, awakna tetap sesolontodan, kadua ceulina ngarasa nyeri sarta sirahna karasa nyanyautan. Kakuatan tanaga inti geni anu dipibanda ku Raksapati. Lain tandingan tanaga roh haka samagaha bulan anu ngaraksuk kana awakna Wiratama. Brak! Kubrak! Tilu tangkal, dua tangkeupan jalma dewasa rubuh ka teumrag ku sentakanana Wira anu teu keuna kana sasaranana. Kawanina iblis basisir kaler teh musnah sapada harita, manehna culang cileung nyieran longrang pikeun kabur nyelamatkeun dirina. Tapi Wira anu geus bisa ngarampa naon anu karanapan ku dirina. Harita katampo ngadorongkeun deui dua leungeunna ka arah Raksapati. Gelombang tenaga tanpa wujud ngadius roh haka rek ngancurkeun awakna iblis basisir kaler. Iblis basisir kaler ngagenjotkeun sukuna plesat, awakna naik ka luhur. Tapi sawaktu iblis basisir kaler keur kumalayang di luhur, Wira ngadorongkeun deui dampal leungeunna. Ceger! Clang. Awakna Raksapati anu sakitu jangkung badagna teh macleng tarik pisan malah mah tuluy nemrag kana dua tangkal badag sagede beuteung munding. Bakat ku tarik-tarikna tubrukan antara awakna iblis basisir kaler jeung dua tangkal badag eta. Dua tangkal ngaporobot beungas tuluy rubuh. Sedangkan Raksapati ngajerit maratan langit. Awakna ti banting tarik kana taneuh bari nyemburkeun getih seger. Satuluyna awakna teh kakajetan kawas munding anu dipencit. Delila awakna cicing sabab nyawana paragat. Riwayat iblis basisir kaler jajadu golongan hideung anu sakti mandraguna teh tamat waktu harita. Bari sakabeh tulangna remuk. Wira anu awakna masih dipinuhan ku kakuatan anu roh haka masih terus ngamuk sesentak bari jeung ngadorong-dorongkeun dampal leungeunna. Para tokoh dunia pasilatan anu masih harirup gancang pirat telumpatan ninggalkeun lengkop biru pikeun nyelametkeun nyawana sewang-sewangan. Nyeusniah teu wani ngadeukeut sabab manehna yakin lamun diri Wira satengah teu sadar. Ngalakukeun eta sakabeh, Nyeusniah nyumput ka satungan tangkal bari ngagusur salah sahiji mayit pikeun dicokot bajuna. Kayaan di lengkop biru bener-bener kawas kiamat, kawas anu katarajang diamuk ku badai topan anu bener-bener rongkah. Napas Wira ngahegak sakujur badana baseuh ku kesang anu campur jeung getih. Kakuatan alam tanaga inti samagaha bulan geus kakuras kabeh. Samagaha bulan ge geus liwat. Kiwari Wira ngarasakeun awakna tiris kacida
Huntuna noroktok awakna kerasa leuleus. Akang, kadenge sora Nyi Usnia. Anu harita lumpat nyampurkeun Wira manehna geus make baju menang nyokot tina mayit teh. Nyai Usnia, leukeut teh Wira kapiuhan awakna rek rubuh tapi gancang ditewak ku Nyi Usnia. Karunya pisan Kang Wira teh. Muga-muga bae Eyang Wiku Ginting bisa nulunganana. Gadandeng Nyi Usnia. Teloba catur jeung carita regayang awakna Wira teh dipanggul ku Nyi Usnia. Saterus nama Nyi Usnia gancang ninggalkeun eta patempatan. Pamirsa sadayana lalakon iblis basisir kaler teh tamat dugi ka dieu. Kumaha lalampahan Wira teh masalajengna naha Wira bakal salamet sarta saha ari Eyang Wiku Ginting teh. Bandungan we sasarengan dina lalakon anu saterasna anu judulna Jagal Alam Akhirat. Sakitu heula pamirsa lalampahan Wira dina lalakon iblis basisir kaler tamat rengse dugi ka dieu. Aki nyuhunkeun dihapunten bilih dina nggoning madarya carios seueur pisan kalepatan seueur pisan kakirangan nya. Sanaos barijeng basajan mugi-mugi dongeng akit ya sajanten panglipur kalbu pang meberah kana manah pangrepeh kana hate. Hatur nuhun kasadayana nu parantos satya manco satya ngadangukeun oge ngarojong kana dongeng-dongeng aki. Nyuhunkeun pidoana sakali deui kangge sinini euis Gustianingsihnya anu nuju teu damang pamirsa. Mugi-mugi sinini enggal pulih damang jag-jag waringkas sabihara-biharina. Amin. Panginten pamirsa sakitu heula nu tiasa kapihatur akina amit mungkur urang tepang dangu deui di carios anu enggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios cagah rengse.